ku aing mah jailan teu modal lang teledogkeun ku aing kan modal. Aduh, gergeunah-geunah ngaheujeun. Aduh, sabar salki poe minggu teh kegiatan. Naon ya? Ya, nang mancing ah. Mancing ke mana? Balai. Diajak mancing kadon dilagukeun. Bermajangan kiranya. Tambah dilelewe ku lagu. Saya nolak bener jawab nolak we. Lain gitu kerjaan lagu ya teh. Nah inspirasi atuh. Nah kayak tonton teh juga naik di itu musuh mah. Hampir aku kan duaan yang rame. Nes di ditu lah, nah inspirasi mah bari nguseup lah. Urang ajakan si Maroni juga daekeun. Ayo atuh mau gitar ulah. Kudu lah. Mancing bawa gitar, udah itu saya mancing memancing, fokus ke memancing dengan inspirasi terus nangan yuk. Ayo tuh rek mancing. Ayo siap. Kadara mana itu? Ayo si Eno bae di bawahnya. Bawa we lah. Daya wana lain di situ. Aya bae lah. Dieu lah. Keburu ah. Ayo. Ayo tuh kurang nyusul dia si Enok dia di Nurandu. Aya gawang main bola ning ulah mancing. Paling ngajak musuh teh nyampe lokasi ngadon kalangan budak nah paling pisan. Mana datan wae atuh. Geus bae yeuh ah. Lieur orang jailan we di ditu lah. Orang gawean we, rasa-rasa yeuh. Gimana lapaknya yuk? Belah mana? Balik rek pancing deh kadon ngurus budak wae. Kok diajak mancing itu balik wae lah. Oh, ampura tuh udah budak kumaha si Eno gaheng nilu wae. Hese, mentak dibawa we. Geus buru nean lapakna. Arese pisan. Sok nean lapak buru ah. Mang tong adatan wae tuh mang. Jadi nam bisi laukna kalalabur ke. Kemenang ge laukna ke teh. Paduli ah. Kesel aing eta tadi. Jangar tadi di imah oge hayang nguseup. Dari di hararese. Geus ah, buru ah. Oh, cenah naik teh. Bae, tuleukeun bae ya. Naik ka mana tuh? Tangkalan ge eueuh caian. Adat-adatan wae atuh sok nyeun lapak we di dinya geus. Teu ada ngeunaheun. Oh, aing rek di dieu nyeuna ah. Bae rek meunang rek minteu. Penting mah nguseup aing lah. Ada ka mana deui atuh kan ini udah gini gua wae atuh. Apaan tidak beli rokok? Jeung minuman. Itu lah. Aing pusing ya duaan. Si nyampe rek nguseup angar keneh pas saya teuing anjir. Eta nanaonan deui nyeun kitu. Kan ieu anti hujan, anti kapanasan. Cacing meuli tapi aduh poho. Aing rek make nanahaun nguseup riuh cacing mah. Pake teh pucuk.
gitu gitu. Sep, buru mana saya aja laukna. Sang benaan ya teh. Sabar atuh, ngusep mah kudu sabar. Kayak menang. Tinggal ieu sakedeung ge urang mah ngusep ge benang ra. Yo, kiyo, ngusep mah. Benang tinggali sekali ge langsung menang. Tuh lauk ikan mas genot. Naon lama menang eceng konok main teh menang lauk aing ge ngusep malah wae penting mah nyangut we eceng konok itu eceng konok nyangutna lain lauk. Kacau dah. Aing ka dieu ka kieuna yang nguseup ya. Ieu mah sigana loba nu adatan jadi kieu ye. Nguseup teh adatan we. Ka kieuna Aduh nyari beuteung teh. Jangan pakai halus, jangan tempat halus. Jangan tempat lah di belah mana. Itu salah gitu teh jalma teh pakai kolor bolong untuk enak gitu batur yang geus urang rek kuseup sugan menang ya mah. Wah, Kamu yang senang ini. menang senal mah. Yang senang tuh. Lain lauk menang teh nya. Kadon senal kumaha teh. Ku aing mang jailan teu modal lang teledogkeun ku aing kan modal. Aduh, gergeunah-geunah ngaheujeun. Aya nu maledog pake sendal. Goblok pisan ieu mah. Ieu nu maledog ka aing tadi keur geunah-geunah ngaheujeun. Dan maledog make sendal ku aing diganggu deui sia keur nguseup. Aduh. Naon ye? Sendal aing tadi balik deui euy. Keur nguseup beunang anak beunang ieu aduh. Jadi supe atuh bana ge Mas kakak jebur sia. Jailan. Goblok syok. Goblok. Musuh teu bener ngalakah we di jailan aing, lauk teu bebeunangan. Ayo we ngajarailan. Balik bisa. Balik lagi dengan balik sorangan aing.